sadayana sampurasun Tetepang deui sareng simkuring Devira jeung simkuring Rahma dina acara Warta Endah. Warta kahiji aya lumangsungna kagiatan PTMT di SMA Negeri Hiji Cileunyi Kabupaten Bandung. Mangga dihaturanan ka Jennifer. Wilujeng enjing sadaya patepang deui sareng simkuring Jennifer ti Warta Endah. Ayeuna simkuring aya di SMAN Hiji Cileunyi Kabupaten Bandung bade ngawawancara salah sahiji siswa di SMAN Hiji Cileunyi. Hapunten bilih tawaga tepangkeun simkuring ti Warta Endah bade tumaros sababaraha hal. Mangga Saha nami teteh teh? simkuring Angelina Munawaro Kelas sabaraha teteh teh? 11 IPS 2 Ti iraha PTMT di dieu teh dimulai 14 September 2021. kumaha perasaan anjeun salami sakola offline di SMAN Hiji Cileunyi pas pandemi. Abdi ngarasa bunganya lantaran materi anu disayagikeun ku guru lebih ke harti sareng abdi tiasa patepang jeung rerencangan. Naon bedana proses kegiatan diajar offline ayeuna sareng sateuacan pandemi menurut anjeun? Perbedaan nu kantara nama nyaeta ti segi jumlah muridna. Dulu nama kan lobaannya sasarangan, ayeuna nama kan kudu jaga jarak, jadi di meja ge di pasihan tanda X. Nah, social distancing paling gitu. Kumaha kahayang anjeun kapayuna teh? Harapan abdi kapayuna mah ya mudah-mudahan bisa 100% kegiatan diajarna. Hatur nuhun bade dipatarosan ku abdi. Sami-sami. Sakitu nu simkuring kapihatur balik deui ke studio Devira Rahma. Hatur nuhun ka Jennifer. Ayeuna teraskeun laporan kadua ka Imia. Mangga dihaturanan. Wilujeng enjing sadayana di dieu patepang deui sareng simkuring Emia di Warta Endah. Ayeuna simkuring aya di SMA Hiji Cileunyi Kabupaten Bandung bade ngawawancara salah sahiji siswa SMA Hiji Cileunyi. Mangga teh. Bilih ngologel tepangkeun simkuring di Warta Endah bade tumaros sababaraha? Mohon mangga. Oke. Nami akang saha? Nami abdi Valentino Asep. Oh, akang teh kelas sabaraha? Abdi di dieu kelas 12. Oh, gitu. Iraha PTM teh dimulai Kang? Pemirsa tarang abdi mah di tanggal 14 September 2002 hiji. Oh, gitu. Terus kumaha perasaan anjeun salami sekolah offline di SMA Hiji satu Cileunyi pas pandemi? Salaras nama bunga kumahanya dasar taacana mah teu aya pelajaran daring pan. Jadi rada bingung oge soalna susah lah gitu dijelaskeunna. Oh, gitu. Terus kumaha kahayang anjeun kapayuna Kang? Hoyong nama cinggera normal deui nya sapalah teh 100% gitu. Supados anu diajar teh siswa teh sadayana gitu kaperhatikeun ku guru gitu. Oh, gitu. Nah, petanya. Hatur nuhun ya, Kang. Sakitu nu simkuring kapiatur balik deui ka studio sareng Devira jeung Rahma. Lilis kunaon atuh? Lilis, iya batur. Hatur nuhun ka Emia. Ayeuna teraskeun pawarta nu kadua nyaeta kacelakaan kareta nubruk motor di Wakanda. Mangga dihaturanan ka Jennifer. Hatur nuhun Rahma Devira. Wilujeng sadaya
Di dia patepang deui sareng simkuring Jennifer ti Wardah warta endah. Ayeuna simkuring aya di salah sahiji desa terkenal di kota Wakanda bade ngawawancara ka salah sahiji saksi kacelakaan motor nu katabrak ku kareta. Hapunten bilih ngawagel. Mun tepangkeun simkuring Jennifer ti Wardah warta endah bade tumaros sababaraha hal ngeunaan kacelakaan motor. Ya, mangga. Satu acana saha nami teteh? Namanya simkuring Mikaela Siti Munawaro atau biasa dipanggil Mikei. Terus atana piheukeul teteh teh salah sahiji saksi kacelakaan motor katabrak kareta. Nuhun leres pisan. Kumaha kajanteunana nu katingali ku teteh teh? Nuhun nya abi teh tepat di pangkeureun si korban. Aya kareta ya nya maju tarik. Tuluy si korban teh maju tuluy teu karem. Terus katabrak we. Nya apa? Kumaha kondisi korban ayeuna teh? Korban ayeuna teh alhamdulillah nya tos dicanak ka rumah sakit kangge ngamenangkeun pertolongan pertama. Hatur nuhun teh Mikei atas informasinya. Ya, sami-sami. Sakitu nu simkuring ka pihatur, balik deui ka studio sareng Devira Rahma. Alah, hujan. Dieu Yuhan. Calik heula tuh. Berkah datang ti karedoan. Kabuminya Pak. Hatur nuhun. Jeung berkah Idul Adha tiasa disajikeun dina ngeunahna tongseng bango. Anu dipasak sapinuh hate jeung ngalengkepan Idul Adha. Pak Mus. Kusababaraha teu pernah bohong. Hatur nuhun Jennifer, rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ti Wardah dinten ieu. Simkuring pamit tong hilap ngajaga jarak sareng nganggo masker. Hatur nuhun. Patepang Kita dapat lihat di sini sedang ada acara tidur massal yang diadakan oleh SMAN 1 Cileunyi. Dan sababaraha hal Buat ada mic, fungsinya buat apa ya? shit. Bingung nggak kamunya juga pakai mic ya? SMA Negeri Hiji Cileunyi nggak kebaca. Ngomong. Mulai sekarang Sud. Hujan. Lagi nyari kutu guys. Ini